Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ilmihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Paslun utawi iki iku pasal sawiji wal matruku lan utawi perkara kang den kantunaken minas sholati saking sholat iku salah satu asya'a tilu piro-piro perkara. Pardun sawiji pardu. Wayu sama landen namian deui ya pardu birukni kalawan nami rukun. Aidon malih. Wasunatun lan kang kaping done sunat. Wahayatun lan kang kaping telune sunat hayat. Wahuma utawi sunat lan hayat iku ma barang ada kangalianan yakma al fardo ing fardu. Wabayana barisan lan ngajelasaken sopa musonipu ki musonip asalasata ing kang telu. Pikaulihi ing dalem panerangane ki musonip. Pal pardu mangka utawi aran pardu iku layanubu. Ora bisa ngagantian anhu saking pardu opo sujud sahwi. Bal indakarohu balikta lamun eling ya musoli ing pardu. Ayil pardi barisan tegese pardu wahwa hale utawi musoli iku pisolati ing dalem salat. Ata maka nohoni ya musoli bihi ing pardu. Wa tamat dan sampurna opo salate musoli. Aw zakarahu atawa eling ya musoli ing pardu. Ba'da salami ing dalam sawuse aweh salam. Wa zamanu lan utawi zaman iku koribun kang parek. Ata maka nohoni ya musoli bihi ing pardu. Wabana lan neraskeun ya musoli alaihi ing pardu. Ma ing perkara atau barang bakia kang nyesa ya emak minas sholati saking sholat. Wasajada lan sujud ya musoli lisawi karena lali. Wahwa hale utawi sujud iku sunatun sunat. Kama kaya panerangan sayati kang bakal tumeka yaman. Lakin inda tarki makmurin tatapina ing dalam nalika ngantunaken perkara kang den parintah opo bihi perkara. Pisolati ing dalam salat aw pak liman hiyin atau midamel perkara kang den cegah opo anhu perkara anhu piha ing dalam salat. Ayeuna ki musonib parantos dugi kana pasal anu ieu pasal teh kanggo nguningakeun perkara anu kakantun dina salat. Anu mana perkara anu kakantun dina salat teh
biasa nama kahukuman ku tilu perkara. Anu nomor kahiji kahukuman ku fardu. Anu nomor kadua kahukuman ku sunat. Anu nomor katilu kahukuman ku sunat hayat. Assalamualaikum Bila mana salat salajengna kakantun fardu atau urang salat kakantun sunat. Urang salat kakantun sunat hayat. Kedah kumaha birahmatika ya arham. Bila mana urang emut kana perkara anu kakantun eta baik fardu maupun sunat hayat. Kudu saregep Muhammad. Mata kulah bobo ngajina, bobo mah teu kumaha. Makom. Tah, kumaha carana? Tah carana talang langkung ti payun urang kedah uninga heula patokan atau definisi cek bahasa Indonesia. Anu tilu neme. Hiji fardu, kadua sunat, katilu sunat hayat. Bismillahirrahmanirrahim. Sapertos fardu kumaha patokanana. Nah, fardu teh tadi dia diuniakeun la yanubu anhu sujudu sahwi. Nyata perkara anu teu tiasa digentosan ku sujud sahwi wungkul. Janten kasimpulanana lamun kakantun fardu turu urang emut kana fardu anu kakantun teh tah henteu serta merta cek bahasa Indonesia teh digentosan ku sujud sahwi wungkul henteu sama teu tiasa ku kitu sawa eta mah fardu. Kunaon atuh ngagentosan fardu bila mana kakantun? Waleranana nyata ku midamel deui rakaat. Anu eta rakaat teh jang ngagentosan fardu anu kakantun teh. Salajengna saur ulama ahli fikih fardu teh sok disebat ku rukun deui. Janten fardu teh rukun teh. Rukun teh fardu teh. Tapi lamana urang kakantun rukun fardu teh atau kantun fardu rukun teh mangka teu tiasa digentosan ku sujud sahwi wungkul lamun emut. Tapi kudu digentosan ku ngadamel rakaat deui. Tuh. Tah bila mana urang ngadamel rakaat deui jang ngagentosan anu hilap teh mangka sampunnalah salat urang. Tuh. Kumaha lamun teh mah emut ka anu kakantun teh geus beres salat. Geus salam kitu nya. Tapi waktos antara salam jeung emut teh caket. Kumaha caketna? Aya nu nguningakeun saukuran 3 kali maca subhanallah. Ya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Urang teh tos salam. Nah, tos salam, tos sila bahkan. Da urang mah pan hayang kaangkeun ahli sunnah wal jamaah. Teu boro-boro wajib sunat oge dicumponan. Komo deui wajib. Tina sapalina pasunatan salat bila mah geus salat teh disunatkeun calik heula dina raraga wiridan. Komo deui geus wiridan teh da aya kahayang, aya obsesi. Nyata ngadoa ka Gusti. Hayang gaduh ilmu, hayang ngarti kana ilmu, hayang manfaat ilmu. Tuh ngadoa Allahumma anfa bima alamtani wa alimni ma yanfa'uni wa zidni ilman nafi'a teh. Tuluy ge urang kerja di santri kaditun geus jadi kiai embung kaancikan sifat iblis, sifat setan. Ngajakana teu bener. Tak urang disinglar ku doa eta. Wa a'udzubika min hali ahlin nar. Nyukeun perlindungan abdi ti ahli-ahli neraka.
Saali neraka teh iblis, saali neraka teh setan gitu. No, kadituna lamun teu salah dharma munafikin, fasikin. Urang dibere ilmu, urang keur nyiar ilmu, disinglar keur ngaji keneh. Wa'udzubika min hali ahlin nar ya Allah. Jisim abdi nyuhunkeun perlindungan tina tingkah paripolah tina kalakuanana ahli-ahli neraka. Walaupun abdi keur ngaji di bahanan HP gitu. Bahkan badag HP abdi mah sateuleuna anu termahal dan tercanggih di jerona teh rupa-rupa nya aya ahli nar gitulah diantarana. Abdi teu kapangaruhan ku manehna. Nempo mah nempo sebatas cai sapertos cai dina daun talus teu nyerep gitu, teu ngaruh gitu. Teu nyerep kana hate, teu ngaruh kana otak. Itu ibarat cai we. Wa'udzubika min hali ahlina. Jadi teu ngaruh kana akhlak. Teu ngaruh kana tujuan. Tuh, ngajang elek jadi ajengan. Walaupun loba rongrongan. Ku berkahna wa'udzubika min hali ahlinar anu dibaca nuju nyantri komo geus jadi kiai mah beuki getol dibacana sieun ka babawa kudu teu balalener tah hayang ngalap berkah we ku babasa doa wa'udzubika min hali ahlin nar. Nah teh aya pangenyad berkah eta doa jeung berkah anu maparinan eta doa guru-guru ulah ngiluan ulah gabung ulah kikituan asa aya nu ngeunyede tak ngeunah lamun ceuk bahasa kolot teh mah jadi santri Cibarusah jadi ajengan Cibarusah batur mararibut kana picelakaeun ieu mah misah teu menyendiri ngaji we urang mah batur mah ribut itu urang cicing ya ajengan batur mah raribut parebut bahkan itu teh parebut naon urang mah misah we berkah wa'udzubika min hali ahlin. Nah itu tak baca Allahumma innaka ta'lamu sirri teteipa tak kapungkur bapa di puasaan nya di puasaan 40 hiji dinten di tawajuhan ku guru nawasulan guru tuh ku bakat ku sieun-sieun ngaji teu ngahasilkeun ilmu geus hasil ilmu sieun teu ngarti geus ngarti sieun teu manfaat sateueuna geus manfaat tah sieun eta tah kalakuan ahli nar teh sindararatang ku bakat ku sieun ditarekahan ku doa sangkan aya berkahna di puasaan sampai puasa teh wiridan gitu tuh nya matak nya utak etik mah aya we kitu berkahna tah matak jadi santri ulah kantun doa ulah kantun wirid ulah kantun puasa kudu komo akhir zaman ayeuna geus loba nu ngagoda ku kalakuan ahli neraka teh nya ayeuna cacak seueur guru-guru keneh sepuh-sepuh keneh nya kaharep matu Muhammad mode di lemur urang nu ngaji sok kieu geus sabaraha hiji aya nu beunang dihitung dibandingkeun jeung anu teu ngaji teu nu masantren sabaraha hiji dibandingkeun jeung anu teu masantren beuki arareuweuh nu ngaji teh nu nyarek eueuh sarua nu nita ge eueuh nya nu nyarek ulang ngaji eueuh teu kadenge satuina anu nitah-nitah ngaji kolot teh sarua kitu teu kadenge matak ceuk tadi teh simbolna teh tiang listrik baheula mah tiang listrik teh tina besi ena mah tina beton baheula mah budak leutik teh ngararaji ayeuna mah nararongton jeung indung bapana baheula mah indung bapana ngaraji budakna ngaji bari ka masjid pan bapana teh beuleuh teh cici diakod yuk jeung apa dek salat berjamaah ujang salat berjamaah bapa mah wiridan di masjid ujang mah salat tuluy wiridan ujang mah
geus salat teh tuluy ngaji tuh saka isya budak beres ngaji diako deui ku bapana dapan beres salat isya baheula mah kitu tak masjid pinuh tempat ngaji pinuh masjid pinuh ku kolot budak anu ngaji tempat ngaji pinuh ku budak anu ngararaji kitu baheula mah kaayaanana geda teh listrikna tina beusi ayeuna tina beton tuh indung bapana nararongton saruana budak oge nongton tuh loba nu ngabebenjokeunana ibarat jalan teh baheula mah ku aspal ena mah ku beton baheula mah leuleus pejabat teh seperti aspal komo kapoe mah lembek gede ka era gitu walaupun aya nu diuyup aspal nyumput teu ditemokeun era ku masyarakat komo deui ku Allah mah tuh ayeuna mah pan ku beton keras sesuai jeung betonan keras sesuai jeung besi keras saeutik ka era pan ai kitu keras da saeutik ka era komo ku Allah geus teu manang aya Allah teh nya ku masyarakat geus teu era matak di Bangkol teh suraseuri ayeuna mah nya suraseuri bubuha lain tungkul jeung mewel isin gitu bahkan lain hayang mulangkeun anu dikorupsina kudu sumput-sumput nyawa pengacara baheula mah tungkul mewek gitu isin beborah nyawa pengacara isin kapenak gitu subhanallah tos tak kitu nya barudak tos tah urang mah hayang kaangkeun ahli sunnah wal jamaah calikeula imam hilap makmum hilap aya rukun atau fardu teh anu kalangkung aya meureunna astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih 3 kali. Tah, urang teh inget makmum imam ge sarua inget duh aya nu hilap. Jong ngadeg. Aya nu hilap. Ngadamel sarokaat deui. Nah, ngadeg teh. Deuk ngadamel sarokaat teh aya nu hilap, ngadeg. Tah, Allahu Akbar biasa takbir deui, takbir Allahu Akbar. Tuluy babacaan deui. Nyata ngagentian rakaat anu hilap. Ngan Fatihah wungkul, ruku, sujud biasa wes. Atahiyat akhir wes salam. Nah itu lamun teu acan kaselang ku babasa naon-naon. Bari teu acan lami maksud naon-naon teh lain ti dikir, lain ti awasan Al-Qur'an. Lain ti doa-doa itu. Tah lamun geus kapisah ku ngobrol heula mah komo jeung ngarokok sagala itu. Ngopi sagala, dahar sagala itu. Tuh ingat kahiji mah geus sagala rupa, kadoa mah waktuna pasti lila eta mah wayahna weh kudu qada lamun saep waktosna. Kitu nya sabantunkeun rukun. Lamun teh mah lami keneh saep waktosna eta mah ngadamel deui salat. Lamun lohor ngadamel deui salat lohor, lamun asar salat deui asar bungana antara emut teh gitu antara salat jeung emut teh jamana lila jeung kapisah ku padamelan anu loba gitu mode tuang mode ngaleueut mode ngopi mode ngarokok gitu ngobrol kaditu kadieu gitu namanya emut bahkan di pacilingan emutna gitu nya tuh manya jo salat di pacilingan. Tapi waktu panjang keneh eta mah ngagentosan deui we ku ngalaksanakeun deui salat ti awal. Tah itu. Salajengna bila mana atos ngalaksanakeun salat deui ngagentosan anu hilap deui anu hilap teh ta meme salamna meme salam disunatkeun sujud sahwi sujud karena aya nu hilap
Eta sujud sahwi teh nyata namalan kusab urang aya hilapna eta. Tuh, jadi digentosan hilapna eta teh ku sujud sahwi. Ngada merokaat jangan gentosan anu hilap. Lamun sujud sahwina nyata sujud karena urang hilapna eta. Tuh. Tah sujud sahwi hukumna sunat. Sakumaha engke dipayun bakal diterangkeun. Teu nya. Tapi walaupun sujud sahwi di hukuman sunat, ieu banget diparentah gitu. Diparentah kanggo ngalaksanakeunana. Taku sabab sujud sahwi teh padamelan anu diparentah maka kudu dibidamelna. Nya wasunatu intarokaha wallahu